فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه fa'atina mimbatni syafatis sufla wa tarbis sanayataini ulyatain tina jero kulit bibir nu handap ulah handap tina kulit bibir nu belah handap ulah jero tina belah jero kulit bibir nu belah handap diantalkeun jeung tungtung untuk anu payun anu luhur duananya ulyatain duanana teh tetap untuk anu paradagnya nu luhur bentuk kelinci azalna untuk kelinci untuk baliung badan fa'azallahuma bizai di mana hamzah awe ya awe istri hamzah aksol alki hurufna dua hamzah jeung ha mali aksol halki hamzun haun mali aksol halki hamzun hakun
hamzah jeung ha ti puhu gengkerong ulah luhur deket ulah handap deket luhur dada urang roj hamzah ti roj hamzah jeung ha ti puhu gengkerong ulah handap deket luhur dada urang. Tapi kalau disebut hak dada getaran fa'azzal za pamizai zai di mana? Zai toropulisani wa torpus sana yatainis suplatain muleta ditusung du anu payun hanap itu huruf sod zai sin fa'azallahuma syaitanu anha hukumna istri ilhar halak ilhar artinya jelas terang jelas seorang numpaya terang ditandina halak karena huruf ilhar nate dina makhluk halak beri huruf ilhar halak teh benar akhiha ka'ilman ha zahu goiru khofsili hamzun faha kunsuma ainul harum muhmalatani summa rinul khofum hamzah jeung ha ain jeung ha teu cecekan tambah dua gin kho pada di cecekan akhiha dulu haka benar yang ilmu akhiha ka ilman ha jahu baihu khosiri jahu dulur kurang wajib yang ilmu nu manfaat di bakaleun kabagjaan dunia jeung lihat salah anha fa'azallahuma asyaitanu anha kho di mana? Kho dina gerong teh dibagi tilu aya akso aya wastu aya adena puhu tengah jeung songo dina akso dua huruf hamzah ha dina wastu tengah ain ha dina adna songo gin sareng kho makon kho teh kudu dicongo gerong kudu aya segrok kho fa'akhrajahuma mimma kana fi sabada huruf mantawi huruf andi sukunkeun anyar-anyaran jadi man alif sukun aya alif anyar sukun tusau bako sabada huruf man mantawi jika 5 harakat wa
wa qulna bitu ba'dukum ba'du baru samanya dan sepanjangnya gigir letah kayak kencang bangku wartawan gigir letah dua nana kenang karena bukusi kencang luhur wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu tapi disukurkan adu sulawnya jadi sukur mengakor walakum fil ardi mustaqarrun tanwin mainan wau mustaqarrun tanwin mayunan wau idgham diguna kata Nabi ma'al guna idgham berarti diasupkeun karena huruf karena mudgham alehna huruf wau mal guna kata huruf menyertakan guna dengung karena itu nah hese mustaqarrun rum kayak dengungan teh hese rumahnya kita turangan